Jang, kenaon? Iya, keur ngetik WA jang si Nini. A few moments later. Sampai tadi eta WA kan anggus-anggus. Yeuh, Nini mun maca teu bisa gacang. Jadi urang ngetikna oge kudu lalaunan. Waduh, gelap gini. Aduh. Pik, kok gelap gini, Pik? Buka tuh kacamatanya. Oh, iya, pantesan di kamar mandi gelap. Astagfirullahaladzim. Ki, kamu nggak sembunyi? Kamu kan nggak sekolah. Emang kenapa, Pak? Kan bubaran sekolah, guru suka lewat sini, Ki. Harusnya papa dong yang sembunyi. Kok papa sih yang sembunyi? Ya Piki bolos kan karena alasannya papa meninggal. Duh, uang cuma 2.000. Cukup gak ya buat ke Cigengko? Bisa nganterin saya ke Cigengko gak? Tapi saya cuma punya 2.000, Kang. Tuh, 2.000 nya. Bisa kan? Ayo naik aja. Ayo. Bang, kenapa nggak direm? Ongkos 2.000 mah teu make rem. Lain euy, areueuh sasaha ye. Apa ya? Kabeneran. Bah, itu naon cicing wae siga Magicom. Naon Magicom? Eta nu parage masak sangu bah. Oh, dieu heula. Tah ngarokok. Ah, abdi mah tara bah kanu rokok mah cing nyopian hiji. Wadahna hungkul eta teh Marlboros deuleu. Aduh, jerona mah rokok biasa menang nyieun. Ya si abah mah euy. Cacakan pengangguran rokona alus. Lain alus. Maksakeun. Di mana Ujang? Pas jalan-jalan bah di handap sugane aya nu Noel. Mending ge diuk heula di dieu, baturan Abah. Ngopi bari jeung ngopi sepantales. Si Ambu ditata di dagoan ku Abah can mol-mol ieu teh. Nu leres bah, abah nuju nyepan taleus. Heeh. Sabar heula sakedeung baturan Abah ngopi nya. Nyepan tales deuleu. Lain taleus masuk ateu bah. Heeh, aya nu atel, aya nu henteu. Oh gitu bah. Cing abah hoyong terang upami masak taleus meh teu ateu. Nah kudu kumaha kitu carana? Siling apalan euy. Abah hoyong terang. Heeh. Meh taleus teu ateu. Heeh. Garo heula abah taleusna. Sugan lurus tunyu.